Ocapkeun di imah Mangkusmin harita di patengahan imah Mangkusmin ngaliu jelema sawareh keur nyarekelan suku jeung leungeun Mangkusmin horeng Mangkusmin kasurupan teuing jurig naon jeung ti mana datangna nu puguh mah Mangkusmin keur cecileuweungan bari pada ngarejeng ku sababaraha urang tatanggana. Bisari nu jadi pamajikan Mangkusmin teu bisa kukumaha manehna ukur diuk dina kursi leungeunna naleukeum kana meja sakapeung nyusutan cimata ku tungtung bajuna nu tita tadi ngaberebei teu eureun-eureun manehna ngarasa hemeng jeung teu ngarti kudu jadi salakina ngadon kasurupan sok padahal geus sababaraha poe oge teu ka mana-mana da puguh keur suwung kudu nitah gawe mana komo lamun salakina indit kaleuweung atawa ka tempat anu sungil upamana. Bisari ngarasa kaniaya kudu jadi salakina teu gugur teu angin salakina ngadadak kasurupan. Ari Mangkusmin harita Mangkusmin diuk dina ubin awakna keur dirarejeng ku sawareh jelema aya nu nyekelan sukuna aya nu nyekelan leungeunna bari dibakekeng dikatukangkeun. Aki Mardi tatangga Mangkusmin harita keur marancahan anu kasurupan sabisa-bisa susuganan matih jampena cenah bari ngadagoan sumpingna Mama Haji Kosasih anu harita ngahaja nitah disusulan pikeun mangningalikeun tur nambaan anu kasurupan. Lemas ngeunsyah ngastangyam ngaing nesuni ngaing tengeunah ngaing moal ngeunah nyinying sia moal manih nyamena onge sia angi-angi laminyud cek Mangkusmin gogorowokan bari sorana ngirung nyebut aki-aki ramijud ka Aki Mardi anu keur marancahan manehna molototan ka Aki Mardi anu harita keur nyang hareupan Mangkusmin bari kunyam-kunyem siga nu keur mapatkeun jampe. Mangkusmin ngagebi-gebikeun awakna siga nu hayang leupas tina rejengan. Ari Aki Mardi husu we kunyam-kunyem teu kapangaruhan ku cocorowokanan anu kasurupan. Aki Mardi eureun jajampeanana nyelang nyarita heula kanu harita keur nyarekelan Mangkusmin. Sok lesotkeun leungeunna sukuna wae carekelannya kade sing pageuh nyekelan sukuna ulah sampe lesot ceuk Aki Mardi nitah ngalesotkeun kanu nyekelan lebah leungeun Mangkusmin. Sawareh ngaleupaskeun cekelan lebah leungeun Mangkusmin sakumaha panitah Aki Mardi. Hareupeun Aki Mardi aya cai dina kobokan. Aki Mardi nuluykeun deui marancahan Mangkusmin bari nyang hareupan kobokan wadah cai. Anu dicai kula Mandi ulah ganggu kabuyut kami anu di darat Sang Batara ulah rek mawa raga sukma geura miang ka sagara tempat anjeun tatapa geura angkat ka tangkal kiara tempat anjeun miraga jung lungsur ka gunung lain ngusir lain ngajurung karunya kana waruga Mangkusmin mursyah mursitu mursyah ngan sakitu sima aing sima jurig lain aing eleh ku jurig tapi jurig eleh ku aing ah mingkem buah Aki Mardi gegeren nyeman rada tarik bari niup beungeut Mangkusmin aya 2 kalina tuluy Aki Mardi ngargot cai dina kobokan. Saterusna Aki Mardi tungkul meureumkeun panonna bari ngemu cai anu tadi diregot. Sabot Aki Mardi peureum bari ngemu cai Mangkusmin ngadonyokot kobokan wadah cai hareupeunana tuluy eta cai kumanehna diregot nurutan Aki Mardi. Teu ieu aya nu nyaram teuing teu waranieun teuing kumaha ka Mangkusmin
anu harita kabirengeh ngargot cai dina kobokan. Aki Mardi teu apaleun lamun Mang Kusmin anu nurutan ngargot cai dina kobokan. Da puguh Aki Mardi keur peureum bari tungkul siga nu keur museurkeun pipikiranana. Satuluyna Aki Mardi cengkat tina tungkulna, gep kana sirah Mang Kusmin sarta didangheuakeun. Maksudna beungeut Mang Kusmin rek dibura ku Aki Mardi. Barang Aki Mardi sabrot-broteun ngabura beungeut Mang Kusmin, nah ari sebrot teh beungeut Aki Mardi dipiheulaan disebrot ku Mang Kusmin. Atuh beungeut Aki Mardi rancucut ku cai pangbura Mang Kusmin, moal boa pacampur jeung ciduh Mang Kusmin. Aki Mardi ngarasa reuas, cai anu harita keur dikemu ku manehna keur ngabura Mang Kusmin teh kuat kateureui. Awahing kureuwas meureun. Jarol teh sia ngabura ka dewek. Beungeut dewek kot kalamokot kieu kurang ajar jurig teh. Bangkar waras ya. Ceuk Aki Mardi ngalesotkeun leungeunna anu keur nyekel sirah Mang Kusmin. Aki Mardi nyelang nyusutan beungeutna ku tungtung sarung anu harita dipake. Kadawak sirah Mang Kusmin dicekel sarta didedetkeun kana tembok ku Aki Mardi. Gantawang Aki Mardi ngadon nyarekan kanu kasurupan sarta kanu bieu-miheulaan ngabura ka manehna. Saha sia teh hah? Wani-wani asup miraga ka Mang Kusmin. Jurig ti mendi sia teh. Geura balik ka ditu. Lain di dieu tempat sia mah. Hayo, indit. Mun teu indit sia dilewekan teh hayam sia ku aing. Aki Mardi cacarita ngusir bari siga nu ambek, make nyebutkeun rek ngalewekan ku tai hayam sagala. Ambek dumeh beungeutna tadi dipiheulaan disebrot ku nu kasurupan meureun. Ngaing moal ngamalik deuleu. Lamun si Marta minohana si Ngusmin nyan selah wonggongan ngaing. Ye nyilina si Marta selah wongkokan manehna ngunus nol nuit unggal wulan ngasih Ngusmin. Ceuk Mang Kusmin hohoak ngomongna angger ngirung dibarengan ku gegerem jeung cacakakakan matak muringkak bulu punduk. Kituna teh bari dibarengan ku tutunjuk ditujukeun ka Abah Marta mitohana Mang Kusmin. Nu nyarekelan suku Mang Kusmin nyekelna beuki pageuh. Paur Mang Kusmin lesot tina cekelanana, paur aya huru-hara, bisi Mang Kusmin ngamuk tur ngaruksak. Mang Kusmin hohoak deui. Yeuh malna sianeh ngunu ngalunya ngaminantu maneh neuleu. Si Ngusmin geus manyasya ngamaneh. Manehna nima heula nemi ngamonga anak, ngulus anak maneh si Sali, ngulus inju maneh si Loni, ngahalni ngumaneh malna. Ceuk Mang Kusmin molototan ka Abah Marta mitohana sorangan. Ngadenge nu kasurupan hohoak ditujukeun ka manehna, Bah Marta ngeleper siga nu kakancileun. Sukuna noroktok dibarengan ku awakna ngagibrig. Sirah Bah Marta unggut-unggutan siga nu nganyakeun kana omongan nu kasurupan tea. Teu karasa ku manehna calanana ngadadak jibrug. Bah Marta ngompol dina calana bakating kureuwas jeung sieun meureun. Nu araya didinya hayang seuri bari pacampur jeung sieun. Hayang seuri ku lampah Bah Marta anu kakancileun bari ngompolan sorangan, tapi oge sieun ku nu kasurupan
sabab huntu Mang Kusmin katingali kekerot siga nu rek ngerekeb. Keur kitu aya nu uluk salam bari norojog ka jero horeng Mama Haji Kosasih anu tadi ngahaja disusulan tos sumping diiringkeun ku Mang Juha anu tadi dititah nyusulan Mama Haji pikeun dipenta tulung nambaan nu kasurupan tea. Mama Haji sumpingna bari ngajingjing keresek ari Mang Juha datangna bari mamanggul karung. Waalaikumsalam ceuk nu araya di jero meh bareng. Ningali Mama Haji sumping nu araya di dinya pada ngarasa bunga. Tah geuning Mama Haji tos sumping mangga kalebet mama. Salah saurang nu aya di dinya ngamanggakeun. Kunaon cenah Mang Kusmin teh? Saur Mama Haji bari nyampeurkeun ka Bisari anu keur diuk dina kursi bari nyusutan Cimata. Mama Haji nyaur deui ka Bisari. Nyisari, tuh mama ngahaja mawa beas dipanggul tuh ku Mang Juha. Tah keur deungeunana mah sakeresek mahi meureun opat poeun mah. Saur Mama Haji Kosasih nyarita ka Bisari pamajikan Mang Kusmin. Ngahaja nyaurna ditarikeun. Tos kitu anjeunna ngodok dompet tina sakulancingan pengkerna. Tuluy ngaluarkeun duit lambaran aya kana 3 lambarna. 100 ribuan mani bareureum tur hareuras keneh. Ku anjeunna eta anu 3 lambar teh ngahaja dikeber-keberkeun sarta dibikeun ka Bisari. Juru panon Mama Haji maling reret kanu kasurupan anu harita keur dicarekelan. Anjeunna nyarios deui bari rada gumujeng. Juru panonna angger maring reret ka Mang Kusmin anu keur pada ngarejeng. Tah duitna bisi aya beulieun. Saur Mama Haji masihkeun artos ka Bisari 300 ribu. Hatur nuhun mama katampi ceuk Bisari nganuhunkeun. Gap duit anu 3 lambar beureum teh ditampanan ku Bisari. Anu harita diasongkeun ku Mama Haji bari dikeber-keber siga nu ngahajakeun. Ngadengi kasauran Mama Haji sarta katempo masihkeun artos kanu jadi pamajikanana lenggerek. Mang Kusmin ngadadak siga nu kapiuhan. Badan yang saya kana tembok matana peureum. Teuing nya kapiuhan teuing ngawadul. Sok payang ka kamar. Tuluy sarekeun waras ayeuna mah tah nu kasurupan teh. Saur Mama Haji dibarengan gumujeng miwarang kanu keur nyarekelan Mang Kusmin supaya nu kapiuhan dipindahkeun ka kamar. Mang Kusmin digolerkeun di jero babalean. Katingali Mang Kusmin ngagebra siga nu sare. Cag ah. Wargi kaundang sadayana tiasa ngadangkeun cariosanesna dina channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salamat.